atuh ku ulah dipejet bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial ta santri goblok ceuk ieu kan salah mere ilmu nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ke Allah bae asana sendal kiai bea kabeh masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon sifat 20 nu mantep heula sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah nu mustahil ka Allah nu jaiz ka Allah geus mantap wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid